Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayo orang lajeng gende hanca derasan orang sadayana kitab Akhlaqul Bani juz kedua bab ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah qolal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Kisah suntat bikiyatun ari ieu eta pirang-pirang kisah anu dilarapkeun kana aya sal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mutadiban eta anu beradab jidan kalawan banget amama ustadihi di payuneun guruna itu Imam Syafi'i al Imam Maliki tegesna Imam Malik rahimahumallahu ta'ala. Rahimahuma moga ngarahmat ka itu Imam Syafi'i sareng ka Imam Malik sallallahu Gusti Allah. Hatta qala sehingga nyarios itu Imam Syafi'i kuntu aya kuring teh aspahu eta ngasongkeun kuring alwaraqata kana lembaran baina yaday Malikin di payuneun Imam Malik sobhan roki kon kalawan ngasongkon anu lembut haibatan karena ngahormat lahu ka itu Imam Malik. Li allayas ma supaya henteu nguping itu Imam Malik waqaha kana tumibana itu warokoh wakana sareng aya sa Arabi ibnu Sulaiman Robi bin Sulaiman yu'azimu eta ngagungkeun itu Robi ustadahu ka guruna itu Robi al Imam Syafi'i tegasna Imam Syafi'i tamama ta'zimi kalawan sampurnana ngagungkeun wa yaqulu sareng nyarios itu Robi wallahi demi Allah majaro tu henteu wani kuring an asyroba kana yen ngaleueut kuring alma kana cai wa Syafi'i bari ari Imam Syafi'i ti yang zuru eta ningali ya Imam Syafi'i ilayah ka kuring haibatan karena ngahormat lahu ka itu Imam Syafi'i wa kana sareng aya sa ustazuhu guruna itu Robi yuhibbuhu eta mika cinta itu Ustad ka Robi goyatal mahabbati kalawan ba antekna mika cinta wa yaqulu sareng nyarios itu Ustad lahu ka Robi ya Robi hai Robi lau qadar tu lamun kawasa kuring an maka kana mere katuangan kuring ka anjeun al ilma kana ilmu la at'amtu katang tu bakal mere kuring ka anjeun iyahu kana ilmu wa doa sareng nyimpen sa Harun ar-Rasyid waladaihi kadua putra na Harun ar-Rasyid al-Amina tegesna Amin wal Ma'mun sareng Ma'mun inda ustadin dicakeun guru alamatin anu seueur ilmuna ismu ari jenenganana itu Ustad al-Kisai eta al-Kisai faqoma teras ngadag sal ustad yaumin dina hiji poe liyakhruja supaya keluar itu ustad min indihimati caketan itu walidai patasabaqo teras gagancangan itu walidai ilana alaihi kana dua sendalna ustad watanaza'a sareng silih pasea itu walidai ala taqdimihima kana ngasongkeunana itu na'laih ilaihi ka ustad sumastolaha tuluy satuju itu walidai ala ayu qadima kana yen masikeun sahakulu wahidin saban-saban sahiji min humati itu walidai wahidatan kana hiji minan na'lain tina dua sendal pasami atras nguping sa ar-Rasyidu Harun ar-Rasyid bizalika kana itu kisah Parsala teras ngutus itu Harun ar-Rasyid ilaihi ka Parsala teras ngutus itu Harun ar-Rasyid Harun ar-Rasyid ilahi ka ustad faqala teras nyarios itu Harun ar-Rasyid lahu ka ustad man ari saha ajun nasi eta pangmuliana manusia qala nyarios ustad Amirul Mukminin eta pamimpin pirang-pirang mukmin qala nyarios itu Harun ar-Rasyid la sanes bal ajun nasi balik ta ari pangmuliana manusia teh man eta jalma iata sabaku anu gagancangan saha auladul Amiril Mukminin pirang-pirang putra na Amirul Mukminin ila taqdimin alaihi kana ngasongkeun dua
sendalna itu man. Pasta zoma teras ngagungkeun sal ustad al amro kana parentah. Wazona sareng nyangka itu ustad annahu sayaktosna ustad teh akhtoa eta gawe salah. Waroda sareng ngamaksud ustad ayam ahuma kana yen nyegah ustad ka itu walidain min dalika tina itu kalakuan fi maratil ukhra dina balikan anu sejen. Faqala teras nyarios Rasyidu Imam Rasyid lau mana tahuma lamun nyegah anjeun ka itu walidai kli la tabatu katang tu mapatahan kuring ka anjeun nyetaban syadidan kalawan mapatahan anu banget painahuma karena sayaktosna itu walidaik lam yaf'ala eta teu migawe itu walidaik syai'an kana hiji perkara yaskutu anu ngagugurkeun itu fa'lu min qadrihi matina martabatna itu walidaik bal innahu balik tari itu kalakuan teh yuzidu eta nambahan itu fa'lu fi syarafihima dina kamulyana itu walidaih wa qad kafaftuhuma nyata ngabandingan kuring ka itu walidaih ala adabihima kana adabna itu walidaih isyrina alfa dinarin kana 20.000 dinar 20.000 dinar walaka sareng eta tetep ka anjeun asyratu alafin ari 10.000 dirham asrota alafi dirhamin ari 10.000 dirham ala husni ta'dibika kana sae ngadidik anjeun lahuma ke itu walidaik wa hukia sareng dihikayatkeun an Harun ar-Rasyid sayaktosna Harun wa hukia sareng dihikayatkeun naon anna Harun ar-Rasyid sayaktosna Harun ar-Rasyid aidon deui ba'atsa eta ngutus itu Harun ahada abnaihi ka salah sahiji pirang-pirang putrana itu Harun ila Asma'i ka Imam Asma'i liyu'allimahu supaya ngawuruk itu Asma'i ka Ahad al ilma kana ilmu wal adaba sareng kana adab faraahu teras ningali itu Harun ka Ahad yauman dina ka itu Asma'i yauman dina hiji poe ieu tawadhu wudu itu Asma'i wa yagsilu sareng ngumbah itu Asma'i rijlahu kana sampean Asma'i wa banul khalifati bari ari putra anak khalifah teh ya subuh eta ngocorkeun itu ibnu alma akan acai ala rijlihi kana sampeanan itu Asma'i pataba teras mapatahan itu Harun al Asma'iya ka Asma'i fi zalika dina itu kalakuan bi qauli ku ucapan Harun innama ba'atuhu pasti ngutus kuring ka itu ibnu ilaika ka anjeun teh itu alimahu supaya ngawuruk anjeun ka itu ibnu wa tu adibahu sareng ngadidik anjeun ka itu ilmu ka itu ibnu palima mangka karana naon lam ta'murhun teu marentah anjeun ka itu ibnu bi aya suba kana yen ngocorkeun itu ibnu alma kana cai bi hidayadaihi ku salah sahiji dua pananganna itu ibnu waya gesila sareng ngumbah itu ibnu bil ukhra kuleungan anu sejeren lijlaka kana sampean anjeun wallahu a'lam bissawab.